Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman, ieu nadong singkat pisan nasehat ka ihwan. Hayu batur geura siap mengpenghirup ulah hilap, lobakeun amal ibadah bekal jaga di akhirat. Maot teh geus nunggu datang nasa waktu-waktu, bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang, sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambahan. Henteu raja henteu rakyat, henteu randam henteu pangkat, kabeh oge pasti maot sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan, datang waktu perpisahan henteu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang hate pinuh ku karingrang, napas maju kana beuheung hate pinuh ku kakeung. Di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat, nyawa maju mapai urat arek kamana nyalumpat. Napas anu panganggesan kaluar ti badan urang, bari nanang karak bengkang, badan ukur tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ka alam barzah teh hijrah, waktuna ninggalkeun dunya menuju ka alam baka. Harta benda teu dibawa, duit dolar sawah lega, menang ngumpulkeun baheula bari meakeun tanaga.
usaha mati-matian bari ngarempak larangan harta jadi kasombongan ngahina ka babaturan nepi ka poho salatna karna sibuk usahana nepi ka poho zakatna bakatingku sarakahna ibadah kapopohokeun henteu inget ka kuburan ibadah teu dilakonan mudag kana kadunyaan ari geus ngaler nyang hareup di tengah masih dakep ari geus baeud nang karak angga hota henteu gerak akhirna datang pasaran akhir tutumpakan urang kendaraan Bani Insan menuju ka alam lian sawah lega mobil sedan emas intan jeung berlian sagala rupa pakaian ngan tinggal boehna pisan bermacam-macam pakaian dibeli keur kakayaan alat-alat kacantikan menang meuli mamahalan di alam dunya tinggaleun teu kabawa ka kuburan jadi milik ahli waris si mayit batingalengis baki gede hanjakalna di dunya kedul amalna hirup di alam dunyana jongjon ngagaya gawena hadis Nabi tos nerangkeun di dunya teh pangumbaraan naha atuh kangenahan henteu taat ka pangeran di mana ajal geus datang kacidahan jakal pisan hate pinuh ku kakeung dibarengan ku kasieun dina poe panganggesan
urang tidunya pamitan liang kubur geus nungguan jasad urang diasupkeun beki deket pisan kana liang sempit pisan henteu aya nu nyaangan atuh puguh kapoekan poe kupep henteu geunah ngarumasna moal salah biasa di kasur endah ayeuna kasurna taneuh babaturan jeung kenalan sobat-sobat hande tolan teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan mana harta banda urang nu diala peuting berang mana anu rek ngabela nah diantep kaula kacidate hanjakalna henteu amal di dunyana sing horeng nu manfaatna loba amal ibadahna nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna kedua taat di dunyana ayeuna kari susahna bongan melid baretona ka ulama teu nurutna bongan bareto teu salat ka ulama teu taat kaduhung teh karasana maneh teu daek ngajina ayeuna geura rasakeun azab kubur jeung siksaan kari jawab pertanyaan mun karna kirek nyoalan lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebugna ku besi hurung panasna eta kitu siksaana angin jalma nu amalna loba taat di dunyana pasti senang di kuburna salamat di akhiratna caketan para ulama
ulah jauh ti ulama anu jauh ti ulama bakal poekeun hatena buru-buru geura tobat masing inget ka akhirat lobakeun maos sholawat supaya menang syafaat dugi ka dieu nasehat mudah-mudahan manfaat ka ikhwan jeung ka sahabat bakal jaga di akhirat sabab di poe kiamat moal aya nu syafaat angingna Nabi Muhammad anu ngabela ka umat nabi-nabi teu bisa engke di akhirat jaga nabi-nabi teu bisa engke di akhirat jaga ngabela ka umat manusia angin khotimul anbiya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi